Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadaya? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Sareng sumanget diajar dina moda daring. Siswa-siswi sadaya, dina danget ieu materi anu baris dipedar nyaeta ngeunaan carpon. Aya dina bab katilu semester 2. Ayeuna urang langsung wae pedar atawa bahas naon sih ai carpon teh. Carpon nyaeta wangun karangan dina basa lancaran atawa prosa. Carpon teh singgetana tina carita pondok. Pangna pondok lantaran ukuran caritana kaitung pondok. Pondok teh kira-kira 4 nepikeun ka 5 kaca atawa leuwih. Jeung deui lamun ditamatkeun nalika dibacana oge. Ngan misal teh 10 atau welasan atau nepi 20 menitan. Eta carpon. Tapi cenah naon atuh cenah bedana carpon jeung dongeng? Ai dongeng mah ngandung unsur pamohalan. Ai carpon mah miboga ciri-ciri saperti kieu. Jumlah kecapna tara leuwih ti 10.000 kecap. Tuh janten dina carpon mah diwatesanan kakecapanna oge. Upama diukur ku waktu macana antara 10 nepikeun ka 20 menit. Kajadian anu dicaritakeun biasana ukur hiji kajadian. Palaku anu aya dina carita pondok henteu loba. Teras caritana kurang kompleks upama dibandingkeun jeung novel. Salajengna dina carpon oge miboga unsur-unsur. Unsurna hampir sami sareng dina unsur intrinsik dongeng. Nu kahiji unsur intrinsikna aya tema. Tema nyaeta ide, maksud atawa tujuan anu hayang dihontal. Ai kecap dihontal teh sami sareng dicapai. Teras salajengna aya galur atawa plot. Osok disebut oge jalan carita atawa runtuyan carita kajadian anu sambung sinambung. Pikeun ngawangun jadi hiji lanjeran carita. Salajengna aya tokoh. Tokoh teh sami sareng palaku nyaeta jalma anu ngalakonan dina hiji carita eta. Tina palaku oge moal leupas nya tangtu pasti dina hiji carita aya watekna, watek tokohna. Watak teh nyaeta pasipatan atawa karakter tokoh. Abi emut keneh teu karakter teh pasipatanana kabagi jadi 3 aya protagonis, antagonis, sareng tritagonis. Salajengna latar atawa setting nyaeta anu mangrupa latar waktu, latar tempat, jeung latar suasana dina hiji carita. Teras aya anu pamungkas aya amanat nyaeta pesen anu rek ditepikeun ku pangarang ka pamaca. Jadi tina eusi carpon eta teh naon anu baris ditepikeun ka pamaca teh aya kacindekanana. Lajeng deui unsur tina carpon teh. Tadi kan atos dipedarnya unsur intrinsik. Aya unsur ekstrinsik oge dina carpon teh. Unsur intrinsikna teh mangrupa nilai-nilai anu aya dina carita.
boh eta nilai agama, nilai sosial, politik, budaya, ekonomi jeung sajabana. Nah, kangge lawungan dinten ieu urang cekapkeun wae nya materi carpon dugi dieu heula. Hatur nuhun kana perhatosanana. Kanggo absensi dinten ieu sapertos biasa serat dina komentar. Nah, bila aya Bang Balu dina pangajaran bahasa Sunda mangga langsung teruskeun ka Ibu. Nah, urang pungkas wae lawungan dinten ieu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.